Wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Para sepuh miwah saderek sadaya hormateun simkuring luyu sareng tadi anu disaurkeun ku calagara. Rehing simkuring dina ieu waktos nangtung di payunan para wargi sadayana ngemban amanah di Sohibul Bait Bapak Haji Dedi kanggo ngadugikeun gerentes manahna gitu. Tumalik itu rupina simkuring cek babasaan mah gitu biwir sambung lemek gitu suku sambung lengkah. Jantan simkuring mual seueur anu dipisanggem mung sababaraha poin bae rupina supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Nu kahiji nyaeta nu sejak kusim kuring didugikeun atas nami anjeunna. Kahiji nyaeta sejak ngahaturkeun sewu nuhun laksaketi kabingahan. Kahiji ka Al Ustad anu parantos dilulungsur ti Arjasari, alhamdulillah anjeunna parantos sumping, hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan. Anu salajengna painten sok sanaos niat kana acara ieu teh anu sae nanging teu tiasa dipidamel ku nyalira anjeunna teh Pak Haji Dedi teh tah tumalik kitu painten peryoge-oge simkuring ngadugikeun ka tatangga baraya sareng para wargi sadayana anu tos ngiring aup pinten parantos ngabantos sagala rupina ti kawitan persiapan dugi ka ayeuna tug engke rupina kaping 13 nya dugi ka kaping 13 na acara walimahan anu bade dilaksanakeun di GOR SDN GOR Langonsari desa sans SD nya dihatur nuhun oge anu salajengna oge kahadirin rupin hatur nuhun nya parantos ngaluhuhan kana panggulem ti Pak Haji Dedi oge ieu tim anu hebat Al Jihad TV gitu ieu ge hatur nuhun ti Pak Dedi sakalih rupina teu tiasa ngawales kunu langkung sae mung sakadar ku doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngawales kunu langkung sae mudah-mudahan jantan amal soleh sampeureun jaga di akhirat amin ya robbal alamin jazakumullah khairan. Anu salajengna nu kadua penten simkuring atas nami Pak Haji Dedi nyaeta neda sihapuntenna terutami kanu caraket di dia gitu. Nu caraket tinangtos kagandengan kaganggu rupi-rupi we rupina dari nya kitu ari aya kegiatan kanggo bade walimatul urus mah sok sibuk gitu tinangtos aya kabaribinan ieu hapunten anu kasuhun oge ka alusad oge ka hadirin hapunten punten di ulem teh kadahna mah disayogikeun anu nyugemakeun nanging nya kitu heureut pakeun pungsat bahan pasan mah nya hapunten penten ala kadarna saaya-aya hapunten anu kasuhun. Para sepuh miwah sarselena anu pamungkas anu terakhir rupina moal seueur anu kusum kuring dipisangem nu pamungkas mah nyaeta anjeunna teh seja nyuhunkeun kaweningan galih nah di sadayana kanggo ngaduakeun penten kahiji mudah-mudahan tasyakur anjeunna mudah-mudahan ditampa Allah Subhanahu wa taala. Jadi teh mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala rupina karburatorna ieu teh seueur dedak. Eta nu kahiji. Anu kadua penten calon panganten Cep Aldi sarang Neng Silmi beten alhamdulillah araya tuh paling itu sarang teu pangker
nyuhunkeun didoakeun ku sadayana mudah-mudahan punten kahiji pelaksanaan dugi ka akad nikah teh lancar puntennya tinekanan luyu sareng harapan sadayana turta engke upami parantos di istrenan mudah-mudahan aranjeuna duaan teh tiasa janten kulawarga sakinah tentrem ayem anu mawadah pinuh kacinta oge rohmah kadedeh kaasih dina kulawarga teh nyampak turta utamina luyu sareng anu diwiridkeun ku Kangjeng Rasul sallam yen kulawarga teh ku Kangjeng Rasul mah sok didoakeun kulawarga anu barokah. Mudah-mudahan anjeunna duaan sabada engke di istrenan anjeunna janten kulawarga anu barokah. Amin ya robbal alamin. Oke salajengna anu terakhir meten terakhir mudah-mudahan boh Pak Haji Dedi urang sadayana oge calon panganten mudah-mudahan ku Allah dilungsurkeun rizki anu halal rezeki anu langkung seueur mudah-mudahan jantan barokah dina ngambah rumah tangga amin amin ya robbal alamin. Para sepuh miwah sareng rupina tos katingal gitu tetepan sono sanes kasim kuring tetepan sono ka al ustad gitunya nu mawi moal dipanjangan deui cekap sakitu gitunya mudah-mudahan urang sadayana kalebet hamba-hamba Allah anu tumut turut ka rasulna oge taat ka Allah sareng rasulna mudah-mudahan urang sadayana ku Allah wasna ditang tayungan aya dina jalan sirotol mustaqim amin ya robbal alamin. Sakitu rupina anu kapihatur ka Pak Haji Dedi hapunten bilih aya kereteg mana anu sim kuring teu kadugikeun gitu bilih aya nu kalangkung hapunten anu kasuhun. Sakitu rupina tutup wae ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana miladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rengse kendali santi sahbul makasih taya basa anu payus ter pantes kakedal kelenting hati doa jazakumullah khair. Para sepuh miwah pargi sadayana anu kusim kuring dipieu hormat bari raos urang tingkatkeun wae acarana salajengna kana acara siah ti al ustad Bukituna urang sadayana persiapkeun ti kawit manah urang pangdang urang paningal urang pange naon pange nampi dadaran buaran ti al ustad Bukituna kal Ustad Maulana Firdaus SH waktas kalih tempat di haturanan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa inayatihi yahtadud dolun wa yartadi'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
sittatu hisal yufsidul amala al-istighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa tulul amali wa hubbud dunya wa qillatul haya wa zulmun la yantahi. Hadis riwayat Imam Dina Sunan Ad-Dailami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di lemur sisi gunung kapayun gunung kagigir gunung katukang gunung ya. Asa di lemur sorangan abdi mah. Pas gok teh saur Haji Dedi cenah abdi aya lapang id. Weutuh masjidna Masjid At-Taubah anyar Ustad. Panglebetankeun we cenah sakalian urang hajat. Oh mangga cenah atuh. Raraosan teh di sisi jalan di palih ditu gok teh di kuriling ku gunung ieu asa di lemur sorangan ya. Diteun abdi ge sami di kuriling teh ku gunung. Jadi lamun ngaosna di daerah kota mah nu katinggal teh urang-urang kota diteun abdi ge sami mun ngaos teh diteun abdi nu katinggal teh urang-urang gunung. Ai di dia bagong masih keneh aya ji. Oh tos teu aya diteun abdi mah masih keneh aya. Jam 7 enjing-enjing teh manawi cenah aya artos teh 5 juta bagong teh eta. Bagong teh. Da ieu para ikhwan. Alhamdulillah ku ngempalna dina ieu enjing-enjing dina lapang nu sakieu legana dibeberes keluarga kalayan swadaya. Luar biasa acarana nu pinuh ku kabarokahan. Giring rojong doa heula ya kapun adi ya nya. Cep Aldi sareng Neng Silmi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dina rumah tangga mah ulah saomong-omongna. Lamun aya kalimat sanes hadis. Aya kalimat ucapan adalah doa hiji waktos mah memang teu kengeng saomong-omong. Kamari wae acara Ustad Ucu abdi pangaosan heula di pengkereun hadiana tah di sawah luhur cik abdi teh pokona mah bah dadeng ngumpul dalang rahmat ngumpul ke pas Ustad Ucu gancang teh bubar neng Ustad Ucu mah da jeung nyana hujan atuh kamari teh nya abdi nerangkeun tu kamari nya oh di sawah luhur dinya di pamengpeug cik abdi teh sok ibu-ibu rempel sadayana pangaosan tapi hurung ieu ge tos we ieu eta hiji ewang we hiji ewang. Bu, rumah tangga zaman ayeuna mah usum medsos. Media sosial itu adalah alat komunikasi dan alat elektronik yang fungsinya adalah memangkas birokrasi. Geunaheun eta geuning tadi.
Pi teh tinahana caraka data sawala ari D teh sami sareng da hartosna genep ari genep 12 kali 4 24 berarti 4 likur wedalna salasa lahirna ba'da magrib. Naktu na 3. Lamun nikahna ka urang wetan ka urang bala enah oma tong dinikahkeun dina sasih ayeuna margi kalana keur di wetan. Lamun kala keur di wetan hartosna nikah ka urang wetan eta teh mapag kala. Nah lamun mapag kala engke na sok pae hiji nya mereka bareng atuh pao teh. Pae cenah hiji engke teh. Mending ge ngageser we ka sasih 3, ngageser ka sasih 3 Muharram, Safar, Rabiul Awal tah engke di Rabiul Akhir bakal nyingkur kita pindah geus ngageser kalana ka belah kaler bakal kena dina siuk dengdeng siuk langgeng ninggang dina padaringan kebek bakal nincak dina kananga nu kahiji kana ngaji wae nu kadua kana nganyuk wae. Ari ibu uninga sejarahna ti mana aya mapag kala hah mapag kala teh naon uningan teh bu eta teh sanes tina Islam, sanes tina ajaran fikih ulama, sanes tina ajaran madhab, ayeuna sebat mapag kala teh eta teh tina carita wayang. Urang ngadalang saeutik. Kapungkur teh sejarahna teh kieu ya. Ari kasta tingkat masyarakat teh di Hindu mah aya 4. Brahma, Ksatria, Waisa, Sudra 4. Lamun dina tingkat padewaan aya 3 hiji tingkat rakyat jelata urang-urang rakyat jelata. Nu kadua tingkatna teh tingkat dewa nu aya di kayangan. Nu katiluna aya tingkat pangeran. Di tingkat dewa di langit di kayangan aya putri gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina anu namina Dewi Tandana. Dewi Tandana teh linggih di kayangan gelis ngan hanyakal teu boga jodoh sabab idealis hayang menang jodoh anu gagah perkosa. Nu kumaha hoyong jodohna teh anu sarimbag jeung Sang Hyang Tunggal sarta sabanding jeung Sang Hyang Widi. Kumaha carana hoyong kitu teh nya manehna tapa brata. Lungsur ti kayangan teh lungsur ka hanap tapa brata. Di mana tapakna? Di walungan Yamuna di India, di sisi walungan Yamuna di luhur batu. Carana calik sila eta istri teh Dewi Tandana teh jempolna dihijikeun jeung ramo nu tengah jajangkung disimpen dina tuur bari sila sinyangna diharudumkeun kana mastaka ngan knalpot ka mana-mani kaning racing tah mah imit namru ka mana-mani ari ieu diharudumkeun bari kieu we sila mendeko bari tungkul hoyong naon hoyong jodoh nu sabanding jeung Sang Hyang Widi sarimbag jeung Sang Hyang Tunggal pangeran da meunang di batur makawin jeung pangeran teh katinggal ti kayangan teh ti luhur teh ku Batara Guru. Cek Batara Guru teh aya putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Di kang hariring Batara Guru teh Prabanyar sumirat ningali teu bisaeun Haji Dedi. Lungsur ka hanap nyamperkeun ka Dewi Tandana Gurunya nyai ieu kakang geus nyamperkeun jodoh hidup nu di Arab-Arab. Atuh kaganggu atuh Dewi Tandana teh. Keur tapa teh cengkat jadi urang geuning kudu puasa 10 poe teu kuat ningali gedang celebek poe teu kataekan elmuna teh karek 3 poe teh. Eta ge sami karek ge cele. Geus ngurunyung kaganggu ku Batara Guru dibuka sampingna teh nyi ieu kakang tapi teu tangah Dewi Tandana teh kakang saha ieu kakang saha ieu kakang Dedi brai teh cengkat Dewi Tandana ret teh katingali Batara Guru cek Dewi Tandana lain anjeun
kaula mah hayang lalaki langit lalanang jagat nu sabanding jeung Sang Hyang Widi sarimbag jeung Sang Hyang Tunggal. Lain hidup kakang. Lain kakang cek ieu kakang cek ieu lain ngan imit katemong keneh. Batara Guru teh beureun teu kuat nahan birahi digabrug. Dewi Tandana teh bade perkoas. Diperkaos. Diperkaso. Hiber pan hiber. Ari Dewi mah hiber, kelas dewa mah hiber ngapung. Matak jadi dalang mah hiji Pakades Devi jadi dalang mah ulah poho ngaran. Ya. Manya Sang Hyang Iuy ngeu teu aya tuh. Hiji tong poho ngaran, anu kadua jadi dalang mah ulah salah ngigelkeun. Keur nyepeng Bima poho rarasan teh Gatot Gaca, pan Bima mah teu bisa ngapung. Nu bisa ngapung mah Gatot Gaca hanas diangkat ka luhur Bima hiber poho Bima mah teu bisa hiber. Rek nyebutkeun ngawang-ngawang maneh Bima hiber ngawani-wani maneh. Hiber Dewi Tandana tadi udah ku Batara Guru kabayang teu putri gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina diuudag di awang-awang ku lalaki nu pinuh ku birahi. Dironyangan sampeana teh keur hiber di luhur teh teu beunang teh sampingna dikenyang baragadal teh porno. Porosot nolor. Ngabaragadal sinjangna lesot, buligir teu aya salamar benang, bari Dewi geulis rambut panjang luak leok di luhur di awang-awang, diudag ku Batara Guru nu pinuh ku birahi, teu tahan meletus. Itu. Batara Guru teh ejekula sedini. Borosot teh keluar sperma na teh murag kahana blus we ka jero taneuh karuang ku taneuh siga dina kandungan sabulan humerang 2 bulan rumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan usik 5 bulan malik 6 bulan 7 bulan 8 bulan kolot 8 bulan alaeun burojo bijil tina belahan taneuh teh buta hade gaur gede bujur simar dada hade gogog hade tagog gede podo. Panon bolotot si hunglik bujal badul bijil kajalan diukna jujul kapamikul silana antel kapangarat bijil telin ngagoak siga orok kalkanya kakak nya kakak beri ngagedig lempang eta buta teh hei 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 papangih jeung Semar titu maritis Semar mah weruh sadurung winara cek Semar teh cu itu tingali ti kajauhan aya budak keneh eta teh jangkung badag oge si hungna tepi ka ngalik matana bolotot jangkung badag gitu hade gaur gede bujur ngararampi cu aduh ayana amoing itu dulu buta meneh gede-gede teuing nyampurkeun papangih jeung Semar heula ieu aya jelema hideung bureuteu bawa bang emok ngaran kaula asal ti mana ngaranna saha ayeuna rek ka mana teu puguh tujuan cek Semar teh nyaah teuing anaking ai rupa bolotot kieu bari sihungan mah bari badag anjeun teh hidup teh ieu teh anak haram ti Batara Guru sabab rek merkosa Dewi Tandana nyaah teuing anak haram Batara Guru jadi disebat ngaran buta eta teh anak haram Batara Guru dalam musik aya buta ayeuna mah nanyakeun ka simkuring tapi pejabat buta na teh dupi abdi cenah saha nyaah teuing cu hidup teh anak haram konstitusi kitu meureunnya Ima anak haram Batara Guru pantes jeung payus jangkung badag kieu mah ngaran anjeun teh Batara Kala. Ait alus pisan Batara Kala. Keur ngaran kaula rek milu cicing di dunya ceuk Semar teu bisa. Nah teu bisa sabab manusia sakumna moal bisa narima ka anjeun da anjeun mah golongan buta. Rek milu nuturkeun ka Batara Guru teu bisa. Dari kayangan mah teu meunang cicing buta. Atuh kaula cicing di mana ceuk Semar kieu we atuh.
ku kaula ditempatkeun bulan kahiji, bulan kadua, bulan katilu cicing belah wetan, bulan kaopat, bulan kalima, bulan kagenep cicing belah kaler, bulan katujuh, bulan kadelapan, bulan kasalapan cicing belah kidul, bulan kasapuluh, kasabelas, 12 cicing belah kulon. Tak ayeuna teh bulan Muharram eta teh keur cicing batara kala teh di belah wetan. Kawin ka urang wetan mah mapag tina wayang deuleu teh. Sugan teh tina syariat Islam tapi ka hitung-hitungan mata ka urang dia ya kampung naon teh? Kampung pojok reureuh areureun kikituan teh. Tah masjid urang piara ku sararea ke dibahas kumaha nu disebat akidah kudu dibersihan tina keyakinan nu siga kitu. Eta mah bagian urusan akidahna, bagian urusan akhlakna wayahna. Kudu diomean ti ayeuna. Salah mah biasa. Matak sim kuring leuwih ngahargaan jelema salah anu sadar kana kasalahanana bari menta hampura jeung istighfar dibandingkeun jalma nu ngarasa dirina teu pernah salah sarta ngaji kana kasalahan batur tapi ketepi ka dirina ngarasa yen dirina teh jelema suci. Kade di rumah tangga mah kudu pada ngelehan. Ibu kedah mupuk diri ku keikhlasan jeung kasabaran, bapak kedah mupuk diri ku rasa syukur. Lamun bapak kurang syukur, engke bapak teu cukup ku pamajikan anu aya. Lamun ibu kurang rasa sabar, maka ibu moal pernah eureun ngeluh boga salaki lantaran pinuh ku kakurangan. Pan ibu sok nyarita geuning ka salaki teh, cenah Kang kurang-kurangna kasabaran mah jeung akang mah heuh teu sabar eta teh. Lamun geus nyebutkeun kurang-kurangna kasabaran, hartina kasabaranna teu cukup. Maka ibu mah kedah mupuk rasa kasabaran, tong sagala diupload di medsos. Nya. Ayeuna mah pade dio budak abdi. Samet yo pade dio salaki abdi baru kades tapi nguseup wae. Segala dilaporkeun ya. Tong segala dilaporkeun. Kami toha tong dilaporkeun, ka RT RW tong dilaporkeun, ka tatangga tong dilaporkeun. Cukup we sarumah tanggaeun. Tutup kunci rapat-rapat. Dekeman jeung pamajikan tuntaskeun beres. Tong sagala dia umar-umar kaluar. Maktak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawanti-wanti. Aya nu nyebatkeun cenah hadisna teh dhaif ieu teh ustad pedah katampi ti Adi bin Hatim ieu teh diriwayatkeun ku Imam Ad-Dailami. Cenah dhaif tinggal maknana. Banyak hadis-hadis pendukung yang menyatakan bahwa hadis ini naik derajatnya. Dina kahirupan sadedinten termasuk dina kahirupan urang sadayana dina skup rumah tangga ieu kedah dijaga ieu perkara ieu teh. Genep perkara nu kedah dijaga teh. Nu kahiji saur Rasulullah al istighalu bi uyubil khalqi. Sok sibuk naliti karena kasalahan jeung kelemahan batur termasuk kelemahan salaki. Mun salaki kelemahan pamajikan. Ibu gaduh kakurangan? Gaduh, da kudu ngaku atuh. Bapak gaduh kakurangan? Sami we. Matak rumah tangga mah bukan mencari sosok yang sempurna da moal aya, tapi ku pernikahan teh untuk saling menyempurnakan. Kakurangan salaki disampurnakeun ku ibu, kakurangan ibu disampurnakeun ku salaki, lain silih cokelan permasalahan jeung kakurangan. Abdi ge sami kapungkur mah teu sadar. Ai teu sadar teh lemesna tina teu eling. Karek ge genep bulan abdi teh nikah teh. Pamajikan jo katempo kakuranganna teh. Bab ieu kakuranganna teh sok ngadu ka almarhum pun bapak. Beh cetek geuningan pamajikan teh teh kieu diomongkeun sagala kakuranganna teh. Saur pun bapak salah maneh. Nah, salah abdi panu lemah teh kekurangan teh pamajikan. Nah, salah abdi bongan baheula maneh kawin ka jelema. Lamun kawin ka doma bikang moal menta cincin da eueuh ramoan. Moal menta baju weuteuh da puguh aya bulu. Moal mental dipangmelikeun nanaon, moal meuli mio, moal meuli pario, moal mental meuli enmek. Lamun kawin ka doma bikang moal butuheun beas cukup ditamrukeun jukut sanajan garing moal protes. Tapi ku sabab pamajikan maneh jelema wayahna.
bakal bapak menta jeung eta teh tanggung jawab maneh keur nyumponan pangabutuh. Dari awewe mah Pak barang penta mah biasa kasalakina teh. Jadi awewe mah lemah na teh ngan ukur dua, hiji beuki ceurik, dua beuki jajan. Ku bapak cumponan wayana. Teu kedah di beja-beja ka batur, salaki abdi mah kieu, salaki abdi mah ieu, kakuranganana teh ieu dibanding-banding. Paling teu ngeunah salaki mah sami pamajikan bapak ge, pamajikan abdi mah kakuranganana teh ieu. Dasar dia ge mah kurang moal aya ngelepas tina kakurangan. Sok abdi kurang naon? Cek ibu abdi kurang naon? Kurang lintuh. Haji Dedi kurang naon? Kurang begang. Pak Kades Depi kurang naon? Kurang bodas. Naon jelema nu teu lepas tina kakurangan, sadayana ge aya kakuranganana, maka fungsi dari rumah tangga untuk saling menyempurnakan dalam hidup ya. Kade bisi nu disebat rumah tangga teh sakedahna kudu jadi ngaraup ngadulang pahala. Rumah tangga teh ibadah terpanjang, tapi justru malahan sabadana rumah tangga jadi ngurangan nu disebat pahala teh. Tapi kalengit bea koredas lantaran ibu loba teuing al istighalu bi uyubil khalqi, loba teuing ngorek-ngorek kasalahan salaki. Atawa sabalikna bapak loba teuing ngungkit-ngungkit kesalahan pamajikan. Kalau melakukan kesalahan, maafkan dia, perbaiki. Jika tukang pom, mulai dari nol. Yuk, dari sekarang ke depan maunya gimana gitu. Ya ayeuna we kahareup yuk kumaha yuk gitu. Anu atos mah atos we. Mata ku abdi sok diamanatan geuningan. Urang kan sama-sama punya masa lalu. Ibu baheula keur sakola punya mantan? Nah, kalau kang hoho banyak cenah. Bapak-bapak gaduh mantan? Gaduh. Matak ieu Cep Aldi ya kan Neng Silmi ka Cep Aldi sok harewoskeun. Cek Neng Silmi teh ka Cep Aldi, ya ayah kan ganteng. Muda ganteng. Aku juga cantik loh ya. Kita sama-sama dulu punya mantan. Tapi dari mulai sekarang kita menikah, maka kita kubur dalam-dalam mantan-mantan kita sebagai satu kenangan yang indah. Dan dari mulai sekarang aku akan bersandar sepenuhnya di bahumu. Dan aku yakinkan bahwa sorot matamu sebagai suamiku menjanjikan sejuta keteduhan jiwa. Aduh. Merekah atau hati teh salaki teh digitukeun teh. Diwelkeun eta teh. Cok simpan kubur dalam-dalam, ulah silih korek-korek entong. Al istighalu bi uyubil khalqi, nu kadua nawa qaswatul qalbi. Di rumah tangga mah ulah teuas hate. Mereka doang mau ngelehan seolah-olah diri bersih teu pernah ngalakukeun kesalahan ka pamajikan teh. Atau pamajikan ngorek-ngorek kesalahan ka salaki seolah-olah aranjeunna teu gaduh kesalahan ka salakina. Pan aya geuning nya wanita mah adalah pengingat yang terbaik terhadap kesalahan suaminya, tapi mereka pelupa terbaik terhadap kesalahannya pribadi gitu. Jadi awewe mun salahna sorangan sok pohoan. Sok pohoan. Tapi lamun kasna kasalahan salaki sok inget wae nya. Bapak kedah apa tabiatna memang gitu. Mata kamar itu Haji Dado kurban tuh. Nya, senang Haji Dedi kurban. Ibu-ibu di dia kurban? Kurban. Sapi? Sapi. Domba aya? Kunaon nu dikurbankeun jalu? Sapi jalu, domba jalu, kunaon dikurbankeun jalu? Da bikang metong boro dikorbankeun ngelehan wae di rumah tangga mung atuh. Terdaik ngelehan atuh. Matak nu dikorbankeun teh jalu, matak si nyeraah ka salaki teh nya. Kunaon? Keur leutik dicarekan wae ku indungna. Keur sakola carekan ku guruna. Masuk kuliah carekan ku dosen. Geus kawin carekan ku pamajikan. Di akhirat dicarekan ku malaikat. Geus riweuh we lalaki mah. Karunya wa qaswatul qalbi teuas hate kade lamun urang geus mulai teuas hate maka sulit untuk menerima hidayah. Wah. Geus diterangkeun sakumaha jelasna nu tadi hitung-hitungan eta dina rek kawin. Nah da teu nurut anger we kitu. Dihitung-hitung tai lutung. Ulah teuas hate. Suatu saat mah kita harus mengalah. Beda eleh jeung mengalah mah.
mengalah. Untuk apa? Untuk keutuhan rumah tangga sawios abdi we. Da ibu-ibu mah pan ayeuna mah gen terkuat ayeuna teh ibu-ibu teh. Nya, abdi mawa mobil rek belok ka Cibiuk, ibu-ibu siga sen kanan, sugan teh sen kanan teh nya. Lep jeduk teh ka jeduk da mureleng atuh sidik manehna nu salah. Mureleng Aisyah bisa cenah mawa mobil teh babal ka abdi. Ceuri pan kopiah dilaan nya teu wau. Bisa babal cenah ngajalan ke mobil teh cenah sia. Hayang mah gantawang apan maneh eta sen kiri hayang mah kitu tapi dah henteu diusap dada teh naha lanceuk urang awewe adi urang awewe pamajikan urang awewe indung urang awewe dulur-dulur urang awewe bibi urang awewe babaturan urang awewe kumaha lamun tempo pamajikan urang nu mawa motor siga kitu sena ka kanan ai belok ka kiri katabrak ku batur dicarekan ngeunah moal moal usap teh dada teh ya Allah kurang-kurangna mah kitu cek diusap dari nyanya dulur-dulur urang ge awewe lanceuk urang ge awewe kumaha lamun dicarekan ku batur sanajan salah moal ngeunah maka dilunakeun hate teh tapi di rumah tangga mah seiring waktu seiring berjalan engke mah masing-masing saling memahami matap kacep Aldi sok jalani we dinikmati we lah ngaguluyur we nya bisi suatu saat istrimu melakukan kesalahan maka maafkan dia. Kaneng Silmi bisi hiji waktu Cep Aldi ngalakukan kesalahan di rumah tangga dan mau pernah lepas karena di rumah tangga. Maafkan dia dan mulai kembali dari nol. Nu katiluna watulul amali. Tong seueur rencana. Abdi mah diajar ti Bob Sadino seorang pengusaha besar, orang kaya di Indonesia. Saur anjeuna kunci sukses itu rencanakan segala sesuatunya tanpa rencana. Lamun orang ngarencanakeun penuh dengan rencana, penuh dengan harapan, ketika tidak tercapai dan tidak berhasil, rugi. Lain rugi wungkul. Malahan masuk kecewa karena takdir Allah teh. Tapi lamun ngaguluyur sesuai aliran takdir, tong reureuh tina usaha tapi teras ngaguluyur. Tentrem gerah hate teh. Matak diajar ngusap dadak ya. Ya Allah, pada hari ini kupasrahkan semuanya kepadamu. Bahwa tidak ada daya dan upaya yang bisa aku lakukan kecuali atas izinmu. Dan aku yakinkan bahwa takdirmu jauh lebih baik dibandingkan rencana yang aku buat dan aku susun. Lamun disebat tawakal tos diserenkeun sapinuhna ka Gusti Allah. Boga salaki pinuh ku kakurangan tenang hate teh naha. Da pasti cek Allah menu alus teh. Boga pamajikan pinuh ku kakurangan gini ustad sarena teh ngadahdir. Keun bae. Pan baheula mah teu apal da can pernah sare bareng. Ya. Aya nama apal ngacaina ge sarantangeun ngalukna ya kan bae tuh. Da memang kakuranganana di dinya. Kumaha tong pi omongeun cari we solusi siapkeun anuk nu rada kanal atawa cocok WC lelepkeun ka dia. Ameh teu ngacai wae. Jangan terlalu panjang angan-angan. Abdi mah gaduh target sataun deui. Da teu kitu atuh rumah tangga mah. Disangka rek ka Bandung kala ka Nyanung. Disangka rek untung kala ka buntung. Nah, jadi aping kedua sisi nasib sareng sisi takdir. Urang mau ngausahakeun dalam bentuk ikhtiar, sesana ditawakalkeun dipupuk ku kasabaran. Tong seueur target di rumah tangga mah berjalan we ngaguluyur. Mata cek abdi ge geuningan. Lamun engke aya milik, aya rizki, boga imah tong gede teuing teh eta. Cep aldinya jeung Neng Silmi lamun gaduh bumi engke tong badag teuing atau panjang siga sakola ieu. Ngebat siga kareta api ngumudagna ripuh atuh. Imas gede lapang iya ge capek. Batur mah pan di Bandung di Jakarta mah aya teh bakat ku beunghar bingung micen duit nyieun imah wae 1 hektar ngising wae kudu kana Grab atuh. Lega-legana tuh. Lamun imah badag teuing pas saya hese akur. Salakina di lantai 5, pamajikanna di lantai 3. Tuh iraha papanggihna nya. Tapi lamun seug urang teh imah leutik, kacai panggih. Ka kamar panggih. Ka dapur panggih, asa panggih wajol akur we teh. Teralila pabaeud-baeudna teh. Matak tong badag-badag teuing nyeun imah. Abdi ge kunaon cing imah ukur leutik, ukur genep ka 8 imah teh nya. Nah, hiji pasea ameh gancang akur, nu kadua teu boga duit eta nu kadua aslina. Watulul amali panjang angan-angan, panjang rencana, panjang cita-cita.
Nu kaopatna wa hubbud dunya. Dunya tong jadi udagan. Dunya teh tong jadi udagan. Lamun disebat katentreman ukur urusan dunya wungkul, maka nu loba dunya bakal pinuh ku katentreman. Buktina loba dunya teh kalaka riweuh di rumah tangga. Mending dibalikeun deui kana agama. Agama ngajamin sapinuhna yen katentreman loba jalma nu cacak-kuricakan, jalma nu ripuh secara ekonomi, ripuh sagala, tapi mereka berani untuk menghadapi kehidupan. Nikmat, ada kehidupan mau disang harapannya. Dan disebut rezeki motong boro nu usaha nu teu usaha wae. Apa jaya geuningan saja nandang guru urang sadayana nyebatkeun geuningan lamun hidup cuma untuk cari makan, nu teu cari makan ge makan. Nya. Anu teu cari makan sok makan. Makan. Kenaon hidup cari makan nunggu. Nu teu cari makan ge makan aya preman. Oh, dipalak tiap toko teh. Tewa ku polisi alasanana cari makan cenah Pak. Gering pek teh tipes ngagoler we di Al Ihsan ngajoprak cari makan teu. Henteu, makan teu. Makan malahan dihuapan khusus tergelis. Nya nu teu cari makan ge makannya. Matak lamun hidup hanya untuk cari makan sato ge makan sanajan teu cari makan. Dikerem dina kandang tapi di paraban we kudu bogana teh. Wahubud dunia. Ngalah dunia menang, tapi terlalu cinta terhadap urusan dunia akibatnya akan fatal dalam rumah tangga. Pamajikan loba nungtut ka salakina naon nu teu bisa dihontal ku kamampuan jeung tanagana, salaki jengkel ku pamajikanana sabab loba pamenta teu sadar yen eta teh tugasna. Matak nu kaopat teh hubbud dunia, nu kalimakna wa qillatul haya. Omat di rumah tangga sabadana Neng Silmi sareng Cep Aldi nikah tumbuhkeun rasa era pikeun ngalakukeun pelanggaran dina kahirupan rumah tangga. Sabab tanggung jawab salaki teh nalika istri bobolek lakan nemong-nemong orat kaluar ti bumina sanajan ukur balanya engke di akhirat nu bakal tanggung jawab jeung digusur teh salakina. Papatahan dina surah An-Nisa mafa'idzuhunna naon papatahan sing tenang ngan mapatahan pamajikan mah hiji ulah di tempat rame, dua ulah di hareupeun babaturan, tilu ulah hareupeun budak, opat ulah hareupeun mitoha. Bawa we ka kamar ngobrol paduduaan sok. Di mana ajaran teh almarhum Ustadz Sumantri pun bapak kapungkur euy mapatahan pamajikan mah ulah di hareupeun batu. Bawa we ke kamar atau di jero imah sasaha jepret we kunci sok papatahan tapi kudu diolok heula. Da manehna mah lain jelema nu resep ngadengekeun nasehat. Jadi standar istri mah nasehataneun tapi sanes jalma nu jongjon tenang ngadangukeun nasehat henteu teu betah. Mamah upami mamah balanya ditambihan 5 juta per bulan kerasa. Cenah bapak rarisin teuing. Mun kamari mah pan mamah teh 5 juta ditambahan 5 juta 10 juta cekap mamah. Cenah atuh seueur teuing kanggo jajan bakso ikan sareng sosis bakar mah. Kanggo kosmetik panginten ieu mamahnya 3 juta per bulan ieu we tambihan 10 juta rasiko kanggo shopping tambih 5 juta janten mamah total 18 juta cekap henteu mamah. Sawios cenah ya. Ieu we cenah meser teh tarik tadi teh. Terus ngadamal teh tarik terus tidak kana kulkaskeun ieu kanggo mamah regot suruh ngaserenge tak karek papatahan awewe mah. Mata kunaon lalaki kudu mapan sabab lalaki mah ka istri lain nyarekan lain mapatahan tapi ngolo nya. Ibu mah mun diolok taluk. Tinggal istrina asepson ka salakina taluk da diolok wae atuh. Sanajan borong ngongong ge karek beunta aya gayam-gayameun. Ku inget wae di Pangandaran eta. Beri culang-cileung teh karek kieu. Lakina mah keur masak teh nyieun cireng aya gayam-gayameun. Tapi kayeuna yang seri wae inget begitu. Waqillatul haya omat. Ibu jaga rasa malu di rumah tangga. Tegesna tong pernah ngampihan lalaki sejen di imah kajaba mahram. Bapak, adi, lanceuk, mang, ua, mitoha sok teu naon.
Di luar eta ulah diampihan. Najan keketrok nagih PBB tong diampihan. Kurunyung kades. Assalamualaikum Neng manawi cenah bade mayar PBB ieu 2 juta aya kaur desa tong diampihan. Komo rata-rata anu ompong gitu masuk careraman biasana mah. Ulah kunci ku ibu punten pun lanceuk 2 juta aya abdi diamanatan teu kenging ngalebetkeun sasaha kajaba mahromna kunci. Kumaha lamun ustad muntong ustad ge. Tong pedah ustad asupkeun ka jero imah ulah. Kumaha lamun haji komo haji Dedi mah untang. Mun Ustad Deni tah bagur eta mah. Wios sok ampihan we di kanang di tukang. Wakilatul haya nu terakhir nu kagenap wa zulmun la yantahi. Naon wa zulmun la yantahi teh? Sedil ngazolim ka jelema teu eureun-eureun. Aya nu dugi ka ayeuna mumusuhan jeung mitoha tapi kata wawuh. Tong acung tong bisi era. Aya teu? Aya. Aya nu pasea jeung popotongan ayeuna nu salakina geus cerai terus ka salakina teh geuleuh tapi ka ayeuna aya. Teu aya. Oh ararawet berarti hade ieu mah. Aya nu jeung lanceuk beuteung pasea tapi ka teu reureuh tapi ka ayeuna. Aya nu teu wawuh jeung tatangga tapi ka ayeuna teu akur-akur. Henteu balager berarti nya tatanggana ge balager di dieu mah. Pan batur mah aya ningali senal na we hayang nyeduh atuh. Bakat ku sedil, aya tatangga hayam ngulampreng baledog ceuk hayam teh naon da abdi mah dikukut wunggul sanes keluargana tuh. Da jelema mah lamun geus geuleuh ka hiji jelema, nanaon anu berhubungan jeung jelema eta pasti geuleuh ja. Geuleuh we. Padahal suatu saat kebencian itu lahir bukan atas dasar kesalahan orang yang dibenci, tapi cahayamu terlalu terang bagi mereka yang berhati gelap. Lamun hate geus poek nanaon ge anu berbau si eta mah sedil we. Ningali budakna, ih anak si eta geuleuh. Indungna ngaliwat, indungna si eta meni rujit. Matak dina golodog teh dina teras jadi kieu-kieu we teh bibirna teh nyingsat sabelah. Apal teh tetangga abdi namanya. Nyingsat we. Tah eta genep perkara teh kada dipiara ku ibu sareng ku bapak sadayana. Dina kahirupan mengarungi biduk rumah tangga, maka 6 konsep yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dijauhi dalam kehidupan, apalagi zaman sekarang. Tong nanaon diramekeun. Nanaon teh rame we jeung rame. Jigana teh lamun teh dijieun konten teh penasaran. Aya ngaji ustad dijieun background aya mah tuh. Di tukang contoh katingali ustad nanti beri dengdek we. Pengajian Ustad Maulana nih. Baru muncul lagi nih. Jadi tren aya nama kedah nama ibu-ibu langkung seurti bapak-bapak teh kedah hirupna tos jongjon aya nama. Nah, sabab ibu nage ka aping ka jaring ka atik ka didik ku pangaosan. Aya Ustad Ucu pangaosanana. Wah, Ustad Jae kirang kumaha kailmuanana. Ustad Tatan Ahmad Santana nu jalan-jalanna ka luar negeri wae. Ka luar negeri wae ai sampean jebragban eta nya. Hayang teh aya lah hayang teh nongton puas benernya. Sok ngomongkeun urang we teh pengajianna teh tongton ku abdi teh geus ka urang deui cenah ya. Oh. Meni sombong Ustad Maulana cenah ari ngaji teh cenah atuh cing jauh siga anak. Nah teh senior kumaha kitu anak mengaji ka luar negeri emang ngolowot teh cenah di teu apaleun. Pak Kades DP duwi ka wah salutnya Pak Ustad Tatan mah ka mana ka Swiss ka Jerman abdi mah komo ka luar angkasa. Tapi ka aya mustami narokeun Ustad nuju di bumi henteu cenah nuju di Mars enjing ka Pluto abdi. Oh di bumi wae atuh. Nuju di bumi cenah Ustad henteu cenah kadang-kadang ka matahari abdi mah. Ngomong pisan. Bisa nanti kitu we ceramah nanti ulem di Arjasari abdi eueuh ngomongkeun abdi Ustad Tatan mah. Tapi da senina memang gitu. Ngomongkeun abdi we seuri we naha da ngomongkeun lain atas dasar hate sedil tapi ku cinta. Jadi para mubalik mah saling mendukung kitu nya. Bakat ku cinta teh sok diobrolkeun. Lamun abdi ngobrolkeun Pak Kades DP jadi saling sedil sana ku cinta. Pak Kades DP mah tinggal ya. Geus kolot rengkung tapi ku masyarakat teh ku sabab soleh diange we ku masyarakat teh. Ora aya we rek macok ka Kades DP mah teu tulus atuh.
Tik macok teh ngarengkog heula cenah Gusti. Sakitu solehna. Memang kudu hati-hati ka Ustaz Tatan nya, ibu-ibu bisa bade ngulem, Ustaz Ucu sok aman. Ustaz Jae kantenan guru urang sadayana aman. Abah Ipang aman. Lamun Ustaz Tatan Ahmad Santana teu pati aman. Nah, nu ngaranna Ahmad mah di mana geng ricu. Ahmad Musadek. Mirja Gulam Ahmad, Ahmad Sayuti, jara di Nabi, Ahmad Santana, sakadung di mah aya geura. Jadi Nabi eta ge ngan sok dilepis mah Nabi dilepisnya. Sok ibu-ibu tong liren ti ayeuna pangaosan di mana wae sok jugjug, najan anggang sok teang ku ibu. Naon? Supaya nilai-nilai luhur ajaran Islam naon nu meunang, naon nu teu meunang tiasa napel, minimal aya kadali, aya pangere. Lamun kuda keur ngungkug mangprang terus teu aya kadali, nah ka mana we teteh ngacak kajeun ka tanah batur. Tapi minimal lamun keur mengkol aya kadali nama agama tiasa karem, moal kebablasan, moal katutuluyan. Ibu keur ngengkreng-ngengkreng ka salaki, keur ngangkrang-ngangkrang ka salaki ngalawan haok polotot terangkeun ku Ustaz Ucu yen pamajikan mah haram kitu teh ngokop ka salaki teh. Leket teh hate teh oh teu kengeng eta teh. Leket teh. Bapak geus mulai teu nyaah ka pamajikan kasar wae asa terhormat mun kasar ka pamajikan teh saeutik-saeutik main gaplok saeutik-saeutik main gaplok terangkeun pannya Ustaz Jae sing sabar di rumah tangga mah aturan rumah tangga mah biasana ge siga kitu pamajikan kudu tumarima ka kakurangan salaki salaki ge kudu nyaahan ka pamajikan ceuk Ustaz Jae leket teh bapak teh hate teh tenang. Cek abdi ge minimal di pangajian kieu mah lamun ibu rana atawa gadis lamun menang jodoh gitu tenang menang jodoh ge naha nu ngaji mah saroleh saroleha kengeng teu ngaos bari milarian jodoh kengeng nya cenah keur ieu teh kengeng teu ngaos bari neangan jodoh kengeng ngaos bari milarian jodoh nu teu kengeng mah milarian jodoh bari ngaos teu meunang. Sabab nu utami nangaos bari milarian jodoh minimal jodoh dinu kieu mah di tukang ngaji mah nya we atuh dina bangorna ge moal kaleuwih meureun aya pangremna minimal engke lamun tos kolot ibu jeung bapak lamun tos kolot nyaritakeun ka incu genah ne ari ene cek incu teh kapungkur penak sareng si abah di mana di pojok acara saha acara Haji Dedi Al Jihad TV. Naon acara ngaos nya saha nu ngaosna Ustaz Maulana ari teh ti Arjasari ti ditu ti gunung. Sawae nu hadir Pak Kades Depi, Asep Aseng, Haji Dado, oh rumpul Bos Eger aya ngumpul. Di marana ayeuna Pak Haji Dedi sareng Pak Kades Depi tos mararaot sadayana ge. Papan ibu lagi geus kolot, tos maraot ari Ustaz Maulana hirup keneh ayeuna sehat. Sehat. Nah kumaha nek pernah harita teh pan bubar, acarana mah hajat. Itu Mang geus kolot pan Mang Aldi jeung Bibi Silmi pan geus karolot harita teh pan kawin di lapangan Id teu kruna Al Jihad TV harita haladir kruna ge kalebet Haji Udin mana Haji Udin geus maot sarua Haji Udin ge kumaha nek mimiti teh nya pan atosan Ustaz Maulana mah taralila ngajina teh pas bubaran atosan ngabring ari kabel pajuriwet kabel kamera si abah teh keur calik jeung ustad teh caket panggung ari ene ngaliwat pakojot sampean teh kana kabel teh tolonjong kana lahunan si abah yo papolong-polong pateuteup-teup Haji Udin nyetel Nisa Sabian tuh Nisa Sabian mah terus maot ayeuna mah oh gitu cenah nek oh genah teh nerangkeun ka incu teh pede nerangkeun teh nah sabab cicingna panggihna jeung jodoh teh jeung si aki teh di tempat pangajian ulah teh kakek kelemesan jaga ditanya ku incu teh nek penak jeung si abah kapungkur kumaha era cenah nah jeung era si abah apel mung teuing digerebeg hansip dikawinkeun jero imah kan era ari kitu nya minimal tepangna di pangajian mah minimal urang moal era nyaritakeun ka anak jeung incu. Entosnya
Entah sajinya. Berarti sajam itu sajam 2 menit ya. Nya. Ibu-ibu sararau mainna. Alhamdulillah. Bapak-bapak saum. Teu percaya. Pak Kades ge saum cenah saum mah nya tadi meletak teh udun. Abdi mah henteu teh era we teh nya. Ini teh tasua acarana acara hajat itu rek di saum-saum ge dah henteu abdi teh. Itu nya tasua asyura. Tah ibu-ibu anu saum luar biasa bapak-bapak. Dan Rasulullah mah teu saum kaping salapan. Punten nya terakhir panutup ya. Rasulullah teu saum kaping salapan. Naha kabujeng ngantunkeun. Ngan saur Rasulullah teh lau baqitu ila qabilin la asumanat tasi. Lamun seug kaula hirup tapi ka tahun hareup kaula rek saum ti tanggal 8 sabab tanggal 10 mah Yahudi ge cenah saum. Kunaon Yahudi saum tanggal 10 sabab Nabi Musa disalametkeun tina cengkraman Firaun baheula tanggal 10 Muharram. Gitu. Saur Rasulullah wa ana ahaqqu bi Musa minhum, kaula leuwih berhak pikeun nuturkeun Musa tibatan orang-orang Yahudi. Matak saur Rasulullah supaya beda ti Yahudi maka saum ti kaping salapannya disebut tasua asyura. Wilujeng saumnya mudah-mudahan tamat. Bilih engke teu kuat jam 12 ti jam 11 we sahur deui nya. Cekapnya ibu-ibu sadayana wilujeng Cep Aldi Neng Silmi mudah-mudahan sing runtut raut pinuh ku kabarokahan, pinuh ku katentreman di rumah tangga sarta diijabah doa-doa sareng anu dipiharep ku hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.